أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Nek ngomong naon sia aya dalilna ta babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sieu mah ja salat sia nu henteu. Nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat ya kaditu atuh ndak lompat ka mana sih ya ayo sia daul wa makul la goibin waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan hidup lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaimin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyao. Oh, lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah. Timbangan lil amali dipasang li sohaitiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama warada fi hadis. Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat tilu hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan, tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudna naon? Timbanganna jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu, nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus cang, amal goreng poek jorek. Nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq. Timbangan nyata, timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun. Jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun. Bahagia. Wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijonglokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nu mantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat nu wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieu bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli.
Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kejujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ya? Ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang. Kuari ye. Qadha wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung. Ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan. Hayo coba hayo. Apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama. Timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayo geura. Leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun. Hayo sia leungeun. Apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu. Ah sia leungeun. Timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol dewe kieu. Tinggal nyi hajina, "Woi. Mana eta mah kosong amat." Henteu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tu didinya bae lanang. Eta molotot kitu. Keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya hajina teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh. Iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal. Ampura aing haji, ya tukul ge ampura tang geus ada dari sakitu mah. Kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus diampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak deg bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pan nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa bah lancak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa tarohana pake li'ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge rabe nu sajen heula kek kurang karak aing hayo nu sajen helanan besi teka bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo orang babarengan helanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh geus gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugih mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha nu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit ial tak Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang Anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang Anu lain teu butuh kitunya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tangeunaheun urang ngadengena bejakeun gas
dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu. Oh maksudna abeh henteu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah deuk sakanaonkeun bae kan ngeunah henteu mun aya di lembur nu kos itu gimana henteu Pak ayo heuleun ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing. Aduh ya udah sugih dur-dur pet kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah lain lalagahan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeul ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak Jibril ulah bomong berat pantat tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah long nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah. Ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang leket teh kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad. Oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat seetik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isin ieu diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun. Oh pohara ieu kaciri tanu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalamet-salametkeun mantap ku hari ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ieu teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalande tuluy be kebutuhan jang nyampekeun syariat Allah nurunkeun rasul Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Daud, Ibrahim, tuluy Kangjeng Nabi Sulaiman, tuluy Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah 114 rasul turun-turun ke wajib dikajahokeun ku urang 25 rasul wajib jahot teh mah nu 25 masih ngade sing hade teh mah wajib nyaho tah beusi nu encan nyaho ku ari geus wisan kajembut-jembut can nyaho rasul eta kudu dikanyahokeun ku ari meuli loba lah kitab-kitab buku-bukuna di jalan ge di bus kota ge aya meuli apal ke Kiai cenah teu daek apal. Otak ulama diberena ku Allah sakieu mah teu daek apal. Hiji Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 6 Nabi Sulaiman. Jadi teu daek ngaruntuh ieu mah. Teu daek ngaruntuh. Kebalik deui hiji Nabi Adam, 2 Nabi Isa, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Idris, 5 Nabi terus, 7 Nabi Muhammad, 8 dilempengkeun ge dilempeng ih lain kita tuh kieu hiji Nabi Adam dan Nabi Idris Nabi Muhammad coba
geus dibenerkeun heuh nya kayak ditalar banyak kitu deh bae. Ya Nabi Adam, 2 Nabi Hud, 5 Nabi Idris, 6 Nabi 7 Nabi Muhammad, 8 Nabi Isa. Aing mah teu daekeun. Sakib meureun aing motak ku Allah. Tak kumaha tah? Nyaho mah nyaho ngan teu daek ngaruntun, cukup. Cukup geus sakitu ge. Ngaruntun itu bisa nya mah. 55 tuh 55 ya 5, anu 5 hiji jadi 25 gitu. Ke 5 deui. Coba. Ngisi kitu-kitu teu daek bae. Pokoknya aing mah nyaho bae nu 25 ngan ngaruntun mah henteu. Saya kira-kira ditanya, soleh. Tah maki soleh picung. Nabi mah siapa? Nyaho aing soleh nabi berarti. Lut nabi. Hud nabi. Sulaiman mana ya? Ih. Nyaritakeun nabi si Sulaiman mana lain kula buka tetangga tukang lauk karena Sulaiman. Tapi teu kudu dikajaokeun gos kitu mah. Ieu mah oh nya Sulaiman. Terus Nabi Daud nabi asalnya hoba tak kos gitu tah. Nabi Isa nabi, Musa nabi, Firaun wah musuh tah mah berarti nyaho berarti nyaho nya tah. Asal nyaho bae cukup bisa gitu, cukup tah deureus tah asal nyaho bae. Zulkifli nyahonya nabi tah lain si Zulkifli. Ayo model apa teh ngaran Zulkifli. Ah sebab nabi tah lain. Atuh fokus ya tah. Iya bae baca nyaho cek eta. Tanyakeun ka ditu ka santri. Nanyakeun Mang. Ayo Zulkifli si nabi tah lain. Aing teu hafalkeun kitu. Ngaji kakarak datang ka jurumiyah aing mah. Wah, santi bego ieu mah budak. Teu apa sarua bae. Atuh dinazomkeun kapan hum adamun idrisun nuhun hudun ma atuh dinazomkeun aya urang ngaji mah. Jadi geus nyaho teh asal rangkaianana dinazomkeun nyaho bae. Nyaho. Jadi santri mah ngeunaheun sebab aya dina kitabna. Mun geus kabeuli kitabna. Mun encan atuh henteu pagon deui. Atau kabeuli ngan can diaje atuh hese. Atau geus diaje ngan poho atuh sarua bae. Nu jelas mah Allah nurunkeun Rasul supaya umat ulah sasar. Kanjeng Nabi Musa saat Firaun jadi raja sadunya, turunkeun Kanjeng Nabi Musa supaya pangeran teh anu ngadamel langit bumi nu ngahirupan nu mangamotan harizkian Allah dakwah Kanjeng Nabi Musa bere kitab Taurat. Teu percaya Yahudi teh lah sabab bara gerintil lu percaya ka Kanjeng Nabi Musa alaihis nyaritakeun Kanjeng Nabi Musa sabada kula bakal aya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam percaya ka Kanjeng Nabi Isa ciri-ciri Kanjeng Nabi Isa dijelaskan dina kitab Taurat jol Kanjeng Nabi Isa hampir dibunuh Kanjeng Nabi Isa ku umat. Masya Allah kari Injil kitabna di Injil dijelaskan engke bakal aya ngaran nabi terakhir ismuhu Muhammad ngarana Kanjeng Nabi mah ciri-cirina ti mimiti pangambungna cepilna socana bibirna senan gitu waosna kulitna kabeh gedeg pangadeg ka rambutna dan lain sebab bahasa-bahasana geus aya dina kitab Injil. Masyaallah yati mim ba'dismu Ahmad dijelaskeun dina kitab Injil wajib iman kada jol Kanjeng Nabi. Abu Jahal teh tukang maca Injil, Abu Sufyan teh tukang maca Injil, Abu Lahab teh tokoh Mekah tukang maca Injil. Aya dina kitab Injilna nyana nyahoon bahwa Muhammad teh asli teh aya dina Injilna kulantaran takabur nyana teh iman ka Kanjeng Nabi. Dia kuari lamun urang ngadengikeun Barnabas tu asli. Berita ti Amerika kan sa gereja asup Islam kabeh. Aya seorang pastor maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ja asli ya Muhammad manabi Rasul imanlah pastor nyana dakwah ke umat di gereja eta asup Islam sa gereja tangkap ke Amerika datang ke kuari can dikeluarkeun amun maca nu asli urang kuari ka Yogyakarta jalan-jalan ke Universitas UGM didinya aya di perpustakaan Injil asli dikunci rapih tuh menang dibaca ketika orang hayang maca sababaraha orang Kristen
hayang maca. Oh birokrasi na kudu ka dieu ayalah nu pernah dimenangkeun kitu ge dibeat. Hati-hati, lembaran ini tidak boleh dibaca, ditutup ku jana dikancing klak lewat dibaca ku nyana Barnabas asli kulantaran panasaran nu dikancing teh dibuka ku nyana ternyata urayan titah iman ka Kangjeng Nabi. Matak teu meunang ku ari dibaca sembarangan. Di Maroko mahasiswa hayang sababaraha kali usul ka dosenna ketika dibere Barnabas asli teu meunang. Ieu mah ditutup tah nu ieu mah lembaran asli lantaran eta mah Injil asli. Ketika nyana panasaran dibuka ternyata nita iman ka Muhammad, imannya na dakwahnya na hampir dibunuh. Mun maca Injil nu asli ayalah perintah iman ka Kangjeng Nabi. Tapi tetap baik itu penyalahgunaan. Ai Injil nu kuari berkeliaran mata mah Injil tahrif, robah perjanjian lama perjanjian baru dirobah kunyana tina perjanjian lama ke perjanjian baru dirobah nu lain kitu sabenerna mah tetep isi nama nuhankeun ka Allah, mangerankeun ka Allah, nganabikeun ka Kangjeng Nabi Isa. Lain pangeran Kangjeng Nabi Isa nita iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas Kangjeng Nabi Isa di akhir aya Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi urang. Kitabna Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi nah tos teu aya dilanjut ku para sahabat tos teu aya dilanjut ku para tabiin. Nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna nyana ngalalakon ti Afganistan langsung ke Turki, ke Mekah, ke Madinah, ke Turki, ke Yaman ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis ku nyana disampeurkeun. Di Mekah, di Madinah, langsung terus ke Yaman, langsung terus ke Baghdad, ke Yordania, terus bae ka muana asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis catat ku nyana. Teteh pohara amat. Meureunanan geus gerahkeun tanagana, hartana, kekuatana, pikiranana. Zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese melalui kendaraan onta kuda paling ge. Kitu kene ti nagara ka nagara melalui laut kapal lagi tongkang masalah. Tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil ku nyana. Rawi hadis ieu kieu di samping nyana nyaritakeun hadis neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna ku nyana ditanya saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh keur kumaha jeung kumaha loba nu akur hadis eta katarima ku ieu katarima ku saat mana nyaritakeunana Imam Bukhari luar biasa. Jang naon eta maksudna supaya jelas Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi nu sahih, ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif, ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis, aya hadis mu'an'an, aya hadis mu'dhal, aya hadis sahih, aya hadis dhaif, aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai. Iyalah mustalah hadis supaya besi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi. Besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas ya Bukhari ya Muslim cek Imam Muslim ulah keluar ti dieu. Nah urang kuari geus geunaheun jasa Imam Bukhari mah poar sakitu hebat ta Imam Bukhari balik jana ka Afganistan diseret ku umatna diseret lantaran nyana teh mung nyaritakeun Quran hadis tetap Quran godib mempertahankan eta doang. Di samping mempertahankan eta mempertahankan sababaraha hukum nu dirobah ku raja saat eta nyada teu nuturkeun pemerintah diseret dina kuda Imam Bukhari coba Masya Allah batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu dak digdug beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari. Tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar kedek bae ngajar hadis teu lila maot. Iyalah Imam Bukhari dimakamkeun di Afganistan nu mantak datang ka kuari urang Afgan kekuatan jihadna luar biasa. Geus cenah mah kajian kumaha boga naon boga Imam Bukhari. Iyalah panutan kami paeh diseret jihad fisabilillah. Kami hayang bareng jeung Imam Bukhari dunia ieu nanaonan nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari di negara kami aya Imam Bukhari kami deuk nuturkeun eta
para rebat jasa di Baghdad gitu kene, di Mekah gitu kene, nu asli mah naluturkeun eta. Ketika sahabat dibere sugih teh kapan Abdurrahman bin Auf ceriknya nu kuburanna di Yordan. Cerik teh kunaon? Ieu harta nu sakieu lobana. Aya bahasa Kangjeng Nabi sadirham ti Abu Bakar leuwih amis tibatan 100 dinar uang emas tibatan Abdurrahman Abdurrahman Al-Wahid, Abdurrahman bin Auf. Cerik Abdurrahman bin Auf, tidinya lah nyana terus hartana dipake sabilillah dipuji deui ku Kangjeng Nabi. Sugih ge ai pake sabilillah mah bakal akur jeung jelema-jelema anu teu boga, sebab nu bakal sabiqunal awal ti heula ka sorga jelema fuqara. Miskin nah, aju ente boga perasaan aing ti heula jan bogo ente mah tuh. Kakir ente mah nyaho teuing jangan rasulapan. Idelah begitu diberi harta di embung cek Abdurrahman wae padahal sugih cek Abdurrahman bin Auf embung kunaon besing ke di akhirat tengah hiji jeung Abu Bakar Siddiq beki di akhirat besi tengah hiji jeung Sayyidina Umar ku gara-gara harta aing tengah hiji embung cek cenah teh padahal sugih dipersilahkeun jang sabilillah Masya Allah batur mah pikiranana ke akhirat besi di akhirat tengah hiji jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq aing sazaman jeung nyana haju aing tinggalin isin amat eta boga pikiran kos kitu eta batur mah. Nah sazaman terus urang kuari teu boga panutan ayalah wali sanga col ka Indonesia Masya Allah iyalah panutan urang mantak diulah-ulah ge zarah-zarah bae ku Amin Rais diharam-haramkeun ngelos jang Amin bae haram mah kami mandeg zarah baik kok mau pemimpin zarah mah di sampingnya zarah boga keuntungan pan lumayan bisa ngabangun dapur aing ku sebab zarah geus sabodo kumanyana bae geus nu jelas ba atuh kos gitulah panutan urang Banten unggal kabupaten unggal provinsi aya Banten boga Maulana Hasanuddin Cirebon boga Syekh Syarif Hidayatullah Jawa Tengah loba geus di Jawa Tengah mah Jawa Timur boga Sunan Ampel nu pertama Sunan wah luar biasa aya eta lah kurang di zarah salah zarah kuarim Pak kemana zarah kemana ke zarah Banten naon tuh maksudna abah usaha maju dah salah ya ieu kudu dipotes gini jelema nu kos kunaon hubungan usaha jeung zarah ulah kos gitu zarah bae deuk naon di akhirat abah ngahiji jeung Maulana Hasanuddin kaduana mah usaha kadi deui sia mah atuh nu di dituna nu salah deui nu sok ngazarah-ngazarahkeunana bloon ayo coba bisi zarah saha nu boga maksud ka dieu daftar sabaraha daftarna ya 500.000 lah sakiana teh wah eta tanu salahna kos ulah kitu bejakeun ieu pejuang dakwah Islam di Indonesia jang di Banten ieu tanpa pamrih nya nama bila perlu caritakeun masa hirup manehna tak kudu nama kos kitu ulah boga maksudna naon nu penting engke di akhirat sabendera jeung nyana kan ngeunaheun geus eueuh zaman para aulia Allah kabelah dieuna zaman para ulama kuari zaman para kiai-kiai Golkar PDI kadinya terus PKB terus zaman kiai nu kos kararitu nah urang mah teu kabagian masa Kangjeng teu kabagian masa sahabat teu kabagian masa tabiin kabagianana urang masa SBY diganti wallahu alam Jokowi atawa Prabowo engke sagedeung deui nu jelas zaman eta bae urang mah bisa bodoh zaman mana-mana ge ieu mah kuari neuk dijelaskeun urusan masalah pertanyaan jaga di akhirat waduh falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu alamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kolon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak lempang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat kuari ge titah lempang di nu panas engke ge oleng gejebur sorangan ngantek lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moalnya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun
lupa cia lupa dikia-kia doang moal ditembakeun hok luru aing geus sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sih namanya sebenarnya aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente magagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur meresahab percis okos mega bae lempang gunung gengke balempang tiup ku balik hati sampai rap lelempangan kali kakak aju watarol jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat eta terjadinya dan jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah ya Rabbi, beres kabeh ku hari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil tak saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguluh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu ai raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja hah teh udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur cayakan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talancuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi bakadegeun di asup ngun ku gedegeunana cecepeh ari nu deuk ditimbangna sagede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, iya nundek diceritakan
ngarangtung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah diharap Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu, Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi diharap plek kumpulkan ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum, tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikan ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah, di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin, yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi, wabah ditanya bari pertanyaan teh sebenarnya mau balana kusana alaihim biilmin, yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu dek ka Bandung hayu, ieu jalan dek ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik ieu milu mudik dek ka Jawa Tengah ba, dek ka Jogja jalan ka mana? Lontaran loba jasa ieu itu Jogja ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri, bingung aing mah ieu. Jogja deui belah ditu teh Jogja deui. Isi jalan nu mana? Dek ka Surabaya teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, "Bah, ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang nek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya mah. Ngan ieu dites, 2 jeung 2. Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak. Muncak bapak 4 kula 4, muncak bapak 5 kula 5, aku bacak bapak bae. Nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya ho, nu mantak nanya teh dites berarti. Nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta, liyo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui, minta deui dibere deui geus ka 5 kali ka dia sia tadi cicing sia dinya dieu. Hai aing duit sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngak sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya. Pertama sia ku aing minta dibere, kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia ge sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan teh mah nanya tapi nyarekan go wadi bah yang mah boga duit aju minta duit sabarit sia mentana mio sabarit bah mio. Oh sia dibanding mio tapi pakai kusianya nu bener tah belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari.
bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos kadar itu baik. Nah belikan menang merenanan setengah bulan bah pangmelikeun motor di motor naon motor mio anu itu ke mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapak nu aya tah bere deui eus bere deui 3 kali budak motor kamarananya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabara kali belikeun motor kasia hah sabara kali paneta mah nanya nyaun jangan umang belikeun lagi abah mana make nanya dek nyarekan. Nah ieu ge sarua ye Allah teh dek nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun kuari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya dadek nyarekan ka urang. Nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu menang kieu sia ku aing pan dihirupan. Nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu menang kos kitu nyangakeun sadaya-daya Gusti paling Gusti maha uninga. Nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabiin zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saya hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mui mana mui panggil mui ih kuari ngana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal nu formil dipanggil eta mah geus teu bares tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere naik ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu naik ngomong ieu mah anu berkeliaran bae sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah. Nah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi lah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah teu beres
aduh, Masya Allah. Nah, ia bakal caritakanlah secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi na nya atau henteu aya apa henteu. Ditanya, hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun, tablighur risalah. Wah, jelema burr kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, nya kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias. Teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad, berita nyampaikeun. Maka uranglah jadi saksi. Wah pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah. Encek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bahasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng rugina ka bina-bina. Hehe, pohara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun, untung kan. No iya. Fala nas'alanna allazina ursila ilaihim. Ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame. Wala nas'alannal mursalin, para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampaikeun apa henteu. Masya Allah. Badahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejeleh. Aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai Pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong lagi datang ka songhe siana nu teu daek falanakusson alaihim. Allah jaritakeun neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun henteu henteu kunaon sia dititipan ilmu henteu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah nyawanya nambongan di ditu tah ngadegetan tukang sate iya tah. Tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana ting rame nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Sieun gadenge sieun ngamalkeun sieun narima sieun teu ngamalkeun sieun narima sieun ngamalkeun setengah sieun narima sieun ngamalkeun poara sieun narima sieun teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanaqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib ya Gusti Allah
Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HS deui eta nu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngaji nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hidup padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu ya sia zaman sia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan dengan keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deu kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia jaya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sieu mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia daul wa makun la goibin waduh gaib jago sia tah mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan dek lompat ka mana ya aing dek lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna goibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho lu goib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang li sohaitiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kamawar udah pi hadis kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskeun kanjeng jelemana langsung diayakeun di hadis lain kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakawal mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus cang amal goreng poek joreng nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum
jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijonglokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nu mantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieu lah bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kejujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kolot dewek ye tinggal nyi hajina woi ngana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh dirinya bae lanang eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya hajina teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal ampura aing haji dia tuh lagi ampura tang geus rada beres sakitu mah kula deui beureun ampura sok nyerekan ka Pak Haji teh mana tuh ampura aing geus diampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bae teh ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta panjana mah perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa bahan cak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoal di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pake li'ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa
bisa babara kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula kek kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan bisi teu bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh geus gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugih mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha nu ngesiap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial tak Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang Anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang Anu lain teu butuh gitunya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima tarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji Anu oh maksudna abeh henteu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heulaeun ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya aduh sugih dur-dur pet tuh kos gimana ialah wal waznu yauma idzinil haqq faulaika faman saqulat bawazna kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat kangjeng teh ti heulapan al awalun al akhirun umat kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna kangjeng Nabi di dinya sabelah kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang nu kadeu ku kangjeng Nabi leket teh ka kenca kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak Jibril ulah bomong berat pantatarina ka ditu kok jadi kadi salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei kadi naon teh cak Jibril ulah leuwih geus nu penting salamet bae sana senang jasa urang boga kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya Rabbi. Bahkan sinar sholawat maka dulu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh kade maneh kadele ku kaula cek kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat seetik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isin ye diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat kadeng oh kadeng 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kaciri ta nu sok maca sholawat mah ku kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalamet-salametkeun mantap ku ari ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ieu teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalande tungtungna lain maca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nya na barang hudang aya tasbih aing ka mana aduh teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kebladianan mah cepet ya cepet, limbangna cepet. Cepet. Jadi Kanjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan limbang cepet. Lai ka dieu, lai ka dieu. Aya anu henteu kabagian syafaat. Kaburu Kanjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu, ieu ka dieu, dibalangkeun ka ditu kan. Waduh, aing Muhammad bae cek jana. Aing teu kabagian ya. Tapi tetap Kanjeng Nabi kadeuleu ku Kanjeng Nabi pas gagolepak ka neraka, cekel ku Kanjeng Nabi. Entap tulung ka malaikat Jibril. Jibril selamat ka eta. Ci atuh mah geus jore cek eta teh. Jadi itu lagi main simplong melulu ya. Aya sholawatan cek Kanjeng Nabi. Sabaraha sih sok maca sholawat? Ai muludan cek nya. Maca tante, henteu ngadengekeun doang. Lumayan sakitu ge cek Kanjeng Nabi. Nya ngadengekeun. Assalamualaikum zainal anbiya. Ya assalamu alayka atqal atqiyai. Nu macana mah santri kan jeung kiai. Sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya. Aju ngatur-ngatur diatur teu jangkula heula teh. Tetep salamet bae pan moal eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun. Masya Allah Kanjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idinil haq sibuknya sa Kanjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kanjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kanjeng Nabi beusi engke kaleupasan teka deuleu teka lawel lanjut teka lekep na bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teka deuleu ku Kanjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teka lekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kanjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tam ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kelekap kunaon kredit cek gitu lu batak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah yeuh jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kanjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kanjeng Nabi neuleuh tetep ku Kanjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kanjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doang masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kanjeng Nabi urang disafaatan ku Kanjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam. Ngajina hiji dua urang besi aya nu endek ka lapangan baris aya keneh waktu silakeun besi de ka lapangan los make teu kudu make naon kitu ngaranna setelan anu akur teu kudu kuari bae mentes ngaji ka lapangan make samping kabehan baris teu kudu akur kanan kiri hese tah mah tuh kudu dilatih sedangkeun nu ngaji di dieu pan tilok latihan geus kuari mah ka lapangan bae ka ditu meuli baso urang mulaiannya ngaji sing tegep sing rapih maksudna supaya kasafaatan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim
ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله والحمد لله عليما وصلى الله عليه